Tanar wulung Siti bentar kang putra kang dadi apa kuning alam Semar sajatining rasa suci pang diwincik perlambang sabardarana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curut-curut cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasuliwer ningali kasalebakeunana rungkaring kana galang pasawahan anu parena keur mejeuna hejo bagedot dina galang tumpang sari Surawung leunca terong jeung kacang panjang kitu kaayaanna kawis ieu patempatan teh subur makmur doh leres ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman kan tenan. Ia eta kakasih Semar Badranaya anu jadi sesepuh ieu pakampungan. Kampung tumaritis desa Kenagorowong. Woloh. Kacana kawewengkon Madukara kareh kabanasapon ku nagara Amarta. Kalaresan kasondong Astraji Ngadawala putra Semar Badranaya. Rineh tina gawe boh di sawah boh di kebon walah katenan kawedaling lisan mekaten pengantikanipun nah anata kadieu kahareupeui sawiyo sekap di dieu buya ka bapak teh buya we sia atuh teu pino damel ngahaturkeun semua baktos ka hunyuk panjenengan buya di monik sadaya ya syukur jang syukur di anak-anak sakabeh ya ti abdi ge teu kantun semah kabeh hatur abdi syukur jang aya naon ieu teh kalaresan geuning hujan ngaririncik para lantesnya kapan di urang mah agraris jang agraris nagara anu disebut agraris sumber daya alam teh deuleu sadia geus nyampah keur nyukupan kahirupan ira laing sararea keur nyukupan pangabutuh nyawa sagala rupa jadi sumber daya alam tadi dieu urang sararea boh nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas anu handal nya paha kandenan Pak malah ekosistem teh parantos dijadikeun ku anjeunna laras anu dipercayakeun ka manusia lamun ninggal sejarah anu katukang panon poe kabeh oge teu sanggupeun ngurus dunya teh lintang ti manusia anu ngacung dianti ku jalmi bae nu ngancung teh manusia naon sababna manusia ngacung sanggup ngurus dunya sedangkeun patongong-tongong jeung hiji ayat anu nerangkeun yen ieu ruksakna dunya teh poh di daratan di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema ku polah-polah manusia teh kan sok pikir sedangkan manusia anu dipercayakeun ngurus dunia cing tapi teka-teki deui kana katerangan anu tadi yen ieu ruksakna dunya ku leungeun-leungeunna jelema dah
leres Bang. Jelas dari eta keterangan mah mutlak Pak. Mutlak bisa diganggu gugat keterangan ai ngaran-ngaran mutlak teh bisa diganggu gugat tenang anu dina leresan dieu nya pangna manusia sanggup teh da puguh aya surat tugas dah tugasna pandina keterangan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah tah geni eta da bakal kaurus teh ieu dunya teh ku jelema anu niatna ibadah bener ai ngaran-ngaran ibadah teh anu pinuh ku perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan dina jero pengorbanan aya ikhlas dina jero ikhlas aya karena anjeunna karena Allah tuh ku jalma anu ikhlas jeung ridho tah kitu jang jadi di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu dah keur naon aya kecap sobar tawakal ai ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu murungkut ai ngaran-ngaran sabar teh kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa eta sabar teh eta sabar teh nya ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahana pun mumuncangan kumawi ayeuna dina raraga gubernur Sabalembur teh ieu teh sajabana tinggal dangukeun aspirasi ti para dewan teh Bapak Gubernur oge palai langsung aspirasi ti rakyat anu tos dara rugi ka abdi aspirasi di Pacamat Pakenyeng tah Pacamat Pakenyeng bukan Pacamat Pakenyeng ngontrol ka itu ka dieu teh jalan awut-awutan pisan bener apaan saur Pak Gubernur oge usum hujan mah jang ngarurugi maneh malah kaituna bakal mubadir innal mubadirina kanu ihwana sayatin jadi sasa nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan tadina lebah dieu sobarnya oh jadi engke meureunnan di mana geus halodo meureun siap di dinya tah eta jadi manfaat da bertahap sagala rupa oge kudu ningali sikon bertahap naon tah sikon naon dola sikon teh singkatan biraku teh apa seperti SMA sekolah SMU sekolah menengah atas SMA sekolah menengah atas oh eta teh model KB sikon singkatan model KUD gitu ta koperasi unit desa model KB eta mah aing oge nyaho ai sikon singkatan model bos naon bos oge pan aya anu ti pusat hijikeun jeung ti provinsi bantuan operasional sekolah bos teh ai sikon singkatan dikadek sia ku aing bina-bina teuing hirup teh singkatan tina naon sia teh conge singkatan tina naon ketos situasi jeung kondisi tempat jeung kaayaan dah kudu disaluyukeun atuh ulah getas harupateun ulah ngulit bawang segala rupa oge kudu make aturan lepas tina aturan sapu oge pan paburincai lepas tina sabeungkeutan mah uladul kan cenah gede heula we nya sikeun heula saha panjang keneh moal balik hujan kieu mah da baseuh atuh kapan
Padranaya anu parantos kasumpingan Bima kali Gatot Kaca kaya tempat itu kaayaan alah itu akan wah lah akan abdi waktu ngiuhan pengen akan ka dieu teh nya dunungan eta geuning akan semahaturan rawuh agan nuhun bar ti abdi ge teu kantun Juragan Ageung terima doa wah Juragan Anong wah Semar Padranaya tugeuing aya naon ieu teh nun ieu mah nya dugi ka kalulimis aing terek boga hajat bade kagungan maksad ieu uluk kalau bade nyepita Juragan Gatot Kaca manya insya pan baheula ge atos atuh kagungan maksad naon nun bade ngadamel puskesmas eta bade ngawat mik jalan ka Kenyeng meureun aing terek ngawinkeun si Arjuna mar bade nikahkeun Juragan Arjuna ieu lah terek nyate jeung ieu wah nya terek ngagule kan oh beune domba nama ka Deden Rohim minta ka Deden Rohim domba nama lamun camat Pakenyeng tong dipentaan domba karunya nah oke kan jauh nyokotna jalanna can halus bade nikahkeun Juragan Arjuna ieu ngan kieu ieu teh doh kulantaran anu ngalamar teh dua ngalamar saha teh ngalamar si Mayang Arum Subadra adina Kresna bantrok rayina Juragan Batara Kresna teh asin Dewi Subadra ieu dilamar ku si Burisrawa adi beuteungna Baladewa tepat lanceuk nu panggedena si Mayang Arum anu boga hak ngawalian tah nepi ka diayakeun saemara dibikeun ka Arjuna kumaha dibikeun ka Burisrawa kumaha wah eta nya didinya si Kakang Batara teh mere pitunyuk doh mere saemara pikeun jalan kaluar diayakeun saembara eta jalan kaluarna hiji-hijina leres saha-saha anu bisa ngalaksanakeun kana pamentana Subadra eta nu bakal laksana kawin naon pamunutna HP lain mio lain atuh akang teh domba Garut lain cicing atuh cicingjang marmut jauh-jauh atuh kalau teh manya atuh ke marmut segala pamentana teh nya eta menta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya menta pangapit panganten walah anu sarupa jeung panganten menta bedil karantaka jadi aing teh tugas teh nyokot kareta emas kareta binarum ka waringin pitu kawaringin pitu oh eta taye muning 100 aing janyaho di mana muning 100 tapi jalu wungkul tapi sukuna bodas disametur ka handap suku muning ieu dah di mana aya muning sukuna bodas aya oge di dieu mah namanya beungeutna dah kasahan sareng muningna teh acan tanukan da moal teh ka aing siapa goblok da moal teh ka ua tuh urusanana di desa engke saja apa camat kayaknya cing kakolot teh tong kitu teuing nah teu sieun doraka kitu sia eta nya
doraka ti korot mangke teh bakal dikeum di neraka jahaho. Jahanam. Jahanam goblok gitu teh. Lain jahaho, jahanam. Deui hayang dipanggigeulkeun ku monyet bodas. Wah, eta nu bangga mah. Di mana monyet bodas? Neme beungeutna bodas teh. Kasaha teh sing ka monyet. Ai bapak molotot wae ka abdi, ai bapak monyet lain. Lain, cong amek atuh dari monyet bapak mah. Oh. Ada hatena mah lain wa teh. Da ka aing teh hatena mah. Ngawuh hatena. Tah kitu mah. Doakeun aing. Sae mangga agaan. Bujang ingat ka purut marganing tanaga agan. Garapati ge kasangakeun. Ngomong ayeuna ieu mah urusan pribadi sasatna. Urusan negara oge abdi teh nyiapkeun atanapi nyingkeulkeun baju leungeunkeun sakatuhu demi negara sareng bangsa sanajan pangkat abdi teh RT acan salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan. Wah katenah mangga teh teuing kulan nilai-nilai juang dina dada abdi teh masih keneh ngagedur nya mangga kulan wah baha kitu komo ayeuna kadeudeuk pemerintah pusat laras boh tina bosna atuh cenah pemerintah provinsi sakola-sakola bade teu mayar ke SMA ka itu mah bagja pisan euy can kesehatan ta eta pemerintah ngabogaan maksud mensejahterakan da eta laras oh atuh rek teh kitu kumaha da anjeunna anu kudu ngaturna kantenan. Ngan kadewe sing hati-hati aing geus soal duit mah sok peka. Sensitif akang kadewe. Nya kapi-hapean duit mah kadang-kadang sok dikurangan. Lamun kapian omong tanya sok dileuwihan. Dileuwihan teh aya murukan teh. Naon carana? Takwa sarupa akhir teh mah tadi. Sabab anu kaopatna teh nyaeta supaya ngahiji engke di yaumil akhir. Nya sabeungur teh ngariung di ditu. Di akhirat teh ngariung deui, kitu oge mun bisa. Bisa ngabayang di ditu Kang mah. Jugane aya di akhirat aya dalang gitu. Sarua aya. Da loba dalang nu geus mana naon. Bayangkeun sia malaikat ngapoyang di ditu. Aduh, eta ampun. Nabi Ibrahim mere duit ke sini. Makanya sinen teh keur diistrika di neraka. Mata karone boga pamajikan ka sinen teh. Kumaha pagawean di dunya sinen mah. Da nya tuh. Nah jeung hitut sinen mah ngageber. Nah make ngageber. Nah make ngagemer. Hitut sinen beda jeung hitut dalang. Nah hitut dalang kumaha? Hitut dalang mah teu kadenge. Teu kadenge kumaha? Sabab dihijikeun jeung kesrek. Oh benar. Aya ngagelutkeun teh bari hitut teh. Nyaho bauna ka tukang. Lamun sinen mah. Nah, make ngabebreu. Nah, make ngageber kitu. Oke ngageber. Tapi hituteun terek jalan ka tukang kahalangan ku keneung. Ku keneung. Nya kapaksa saseleke ka hareup. Tadi dinya mun aya umul-umul ka dupa. Didinya daklit kahalangan. Heeh. Alah, ampun. Dimatak ka hareup aya nu kadupak. Bener. Eta kadupak jas hujan. Dongeng ti camat, teh camat pake nyeng. Heeh, camat. Sugar hayang saeutik yang syurin teh. Da ngewa agan maka abdi. Lain dudungan teh keur bingung make ngadongeng juga. Aing teh bingung itu kira-kira hasil ieu moal. Ih, agan. Ngeureuyeun nih keur sanajan bari pateuh gunung oge bakal disanapeun mumuncangan. Gusti tingali bujang hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningaeun. Hujan-hujan papayungan langit katemong bodasna balang tiang kanjong-jongan namun kisah lawasna pauruk mana deui anu pakeun lamun kisah lawasna amuy disangka malela Bapak Gubernur Jawa Barat sing
sing horeng teh pipenyung Isang karek pela sing horeng pikanyerian geningan sing horeng pikanyerian Soloyo Gilang ban Gajah Diawi para runten kesadaya urang Garut jadi ka Bapak Gubernur punten kasadaya ka Bapak Bupati geningan pitalieu sikil Gilang bar Gilang bar Gajah dihiji Allah bang Asa tomat Ikan Allah bang bari ngarokok atuh ulah balaan rokok teh Papas teh sikil sakedana Sarajang subahang sarajang pinangit pasti Sarajang pinangit pasti Allah Salayang bunga awas Majukan pukulan bang Suap siang Allah Tiwiat Kakayang dan salakkan Waduh. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah summa naudzubillah. Dede teuing panayagan. Tapi kudu pikarunyaeun naon dedeukna. Pikawatireun panayagan. Nyanya atuh panayagan pikawatireun. Pikarunyaeun panayagan.
naon da si lain teh siara brok geus karolot rumah sak sekolah Kang lain eling ngeureun buki kitu tanyakeun anak masalah naon masalahna Kang teh jauh makan-makanna tuh no masalahna moal pati-pati gua ngambek kalau lu tidak ada sebabnya nya naon sebabna da rasaan mah bener teu naon da teu nyarikeun ka Kang teh kesalahan batur ditunjuk-tunjuk, kesalahan batur dikoreh-koreh, kesalahan diri pribadi teu katempo gimana? Da kudu kaharti atuh. Cek keterangan undur kaifa kadzabu ala anfusihim. Ngerasaksi kebohongan mararane ulah rek nyaksi kebohongan batur. Eta ge rumasa. Tapi rarasan mah ka Akang teu nyarikeun. Maka jeung teu nyarikeun leuwih dinyeri hate mah belegug. Da teu nyarikeun rarasan mah ka. Leuwih hade disiksa aing penting dibatan di kieu-kieu mah. Naon atuh Akang? Naon we? Teu apa atuh? Teu apa aduh nepi ka teu apa kitu. Da teu kaharti jauh ngamak we atuh. Tina soal naon bieu teh? Palai uninga pasoalanana. Kan tenan, Pak. Dangukeun ku Jujewir sia. Hayang si Dawala datang nepi ka geunah aing nempona ngarengkenek di kenangan. Asup kana sagala rupana. Nah, ari datang Peri. Datang aing kenang dikeplos-keplos. Angpa dumakanting tung geblos. Ngalenyap hati aing. Asa di bibirang merenya. Aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Ieu teh Bapak Gubernur teh Kang Aher teh lain sakedik waragad nya tapikeun sabalemur teh. Nya tuh. Pangnama da kieu-kieu ge aing milu maraban anak pamajikan maneh. Milu naon? Hah? Nya urang anu maraban mah bapana. Milu naon? Goreng-gorenge aing sanajan kieu non teh patut ruruaan kieu ngilu maraban anak pamajikan maneh. Milu tina masalah manana? Milu ti mana? Milu tu mana? Tong boro maneh pandayagan. Tah ieu cucungik dalang anu dimake beno. Kumaha teh? Lamun eueuh aing rek ti mana hirupna sia. Tapi maneh mangeunah turun mobil, dalang mangeunah turun mobil, ungah mobil, sumping kanu kagungan maksad di pasihan tuang balikna di bahanan aya aing digencet tina kotak. Tapi dipikir saeutik ngiluan ieu ka keluarga urang. Padahal maneh teh hirupna dalang dengekeun ku sia dadan. Hirup dengan saukur ngagulak gilak aing. Pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya nu ngagaji eueuh lamun eueuh aing rek ti mana hirup sia. Tah. Kan bahasa ulah ka urang. Nama ke lain teu ngamek dalang di kitu-kitu ku Akang. Moal ngamek da rumah saeun. Alhamdulillah doakeun nya juragan Bima ini teh rek nyokot kareta Binarom. Sumohon kula. Diwaringin pitu. Waringin pitu aya. Aya kareta di jeuna tina emas leuwih. Ui, bawa nu saha. Cenah mah eta kareta teh nu bapa dewek. Manya Kang. Nah, da aing mah teu teu beak pikir. Manya bapa wako kareta emas. Bapa dewek make jeung boga kareta tina emas. Teu mungkin aing mah. Aing mah sieun naon teh sieun owah we nu jadi bapa teh. Pangrasana teh heueuh. Bet hayang pada gablek di mana boro-boro kareta segede emas dina mah hayang hutang itu kabeuli. Mah hayang senal anu hurung gitu kabeuli. Ayeuna mah hayang boga emas kareta emas bujung aya boga muning deui. Teu mungkin. Hah? Teu mungkin. Geus mararuk sine aing. Sur baur awah we mikir anu. Aing mah sieun gelo nu jadi bapa teh Tapi aing mah pikeun ngabuktikeun nah bener. Bapa teh boga kareta emas. Ayeuna mah urang buktikeun ku Akang bener teu. Udah cek logika mah kareta emas di mana tuh da euy. Bapak ge Umur kitu sare oge aing dina jarami. Ayeuna bapak boga kareta emas pikire ku sia. Coba lamun bener-bener mah boga kareta emas dijual 90 triliunan. Beureun beunghar. Beureun beunghar. Teu logika teh Kang. Teu logistik teh ngomong teh. Logika. Logistik logika. Mudah-mudahan ya jangan. Masuk kasuakan bisa lama.
Bima kairing asra jinga landawala lumampah ngajuk-juk waringin pitu maksad padenyana kareta benarom kareta emas sakilatan sakatigas kumangsa Doh, iya iki. acarios diwaringin pitu Bares. memangnya yen diwaringin pitu teh aya hiji denawa kakasihna tetiak kalawin cagni kairing sedanten waladia palatam tamah hangkut kuta anu ngajaga ieu kareta mas kareta pinaro wujud liu awak buta diri terahing resaksi pamangadika geleger lir alas bengga Doh, iya iki. diriung kusedanten ulah dia palatam tamah hangkut puta hei dulur Kula. kumpul euy Hengge. beda kana hate puting aing ngimpi kalagragan bulan deting aya naon poe ieu Wah.